Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneteupna kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yater, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Saraswati imut terus ngawalon. Mung kadebe ulah dugikeun keteras ngampleng Kang. Abdi di dieu jeung barudak nganti-nganti. Ari Kang Rawing ke kalaka kajongjonan. Nyamual atuh moal kajongjonan atuh moal. Masina akang teh rek neangan jodoh. Rek neangan anu ngora, make jeung kudu ampleng-amplengan. Pan ieu mah jelas rek nyilidik nya anu terang Kang. Ari hate memargi sesadi kobet. Bilih be Kang Rawing milarian anu ngora sareng anu gelis tibatan abdi. Moal bisa ari akang nepikeun ka kitu mah Saraswati jikan akang. Moal bet era atuh tuh. Bet era atuh kusulu karuhun nya hiji indung hiji bapak hiji waktu anu ngajadi jodoh ulah rek pegat lamun lain kupati. Pan sakitu jelas na tah nya nuhun be atuh pami kitu mah Kang. Piraku be da sakedap deui oge urang teh baris incuan jadi aki-aki jeung nini-nini Kang. Nya bener kitu Raswati. Kitu pisan. Bener. Kitu benya. Ayeuna mah yeuh. Ama nitipkeun nu jadi pamajikan nyata indung hidup duaan di dieu. Sabab ama geus jelas yeuh dina poe ieu keneh bakal lumampah nya pikeun ngalaksanakeun pamaksudan. Kangaranan Sirawing geus boga niat indit dina poe eta keneh, geus teu bisa dihalangan deui. Dijajabkeun ku paneteupna Saraswati, jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Sirawing lumampah ninggalkeun imah. Jirim Sirawing leungit lebah pengkolan. Ayu Manganti ngareret ka Saraswati terus kedalisan. Ama
Padahal upami direncangan ku Kang Angling, da moal naon-naon panginten atuh. Santeuna ari aya rencang mah di jalan aya gesan pakumaha Bu. Saraswati narik napas panjang, terus nyarita deui lalaunan. Kangaranan Bapak Hidap geus nangtukeun sikap anu saperti kitu mah. Moal bisa dihalangan deui ayu. Ngan hidap duaan, henteu kudu boga rasa salempang. Ibu percaya kana kemampuan Bapak Hidap. Lian teh eta, Bapak Hidap kawilang geus asa ku pangalaman. Urang doakeun bae nya, mudah-mudahan masing aya dina kalancaran segala rupana. Jaka Sinangling ungut-ungutan. Manehna memang teu miharep upama anu jadi bapa nanapikeun kacilaka atawa meunang cocoba. Ngan tetep ari kasalempangan mah aya, nya eta dumasar kana perasaan bimbang. Upama teh mah si Rawing nepikeun kapanggih sarta bantro kakuatan ejeng si Topeng Mayit. Kituna teh lantaran geus kabandungan kakuatan jeung kahebatan elmuna si Topeng Mayit. Kadenge harita Jaka Sinangling milu mairan caritaan. Abdi oge memang percanten karena kemampuan sareng pengalaman ama ibu. Namun disagigireun eta tetep ari kasalampangan mah aya. Ingis ama bantro kakuatan ejeng si Topeng Mayit. Tah abdi rada bimbang Bu. Sabab tos kabandungan si Topeng Mayit elbuna memang luar biasa. Kitu tah Bu. Yen bae, hidap henteu kudu salampang, Jaka Sinangling. Sing percaya kana kemampuan Bapak Hidap. Sanajan bener si Topeng Mayit hebat atawa luar biasa elmuna, kangaranan lumampah tina jalan anu salah mah tetep be bakal metik buah tina laku lampahna. Ayu manganti kadenge milu mairan deui caritaan. Nya, ayeuna mah taya deui kacabiti urang kada percanten kana kemampuan ama, oge disarengan ku pangdoa supados ama salamet henteu aya itu sineurang ieu. Oge laratan ngeunaan Rasanti tiasa enggal kapendak Bu. Kitu diantarana obrolan antara Saraswati, Ayu manganti ejeng Jaka Sinangling. Caturkeun harita si Rawing anu lumampah ninggalkeun lembur. Kalawan maksud hayang nyilidik ngabuktikeun beja ngeunaan paguron Topeng Laras anu dipingpin ku si Topeng Mayit. Jeung neangan laratan anu jadi anak nyatana Rasanti. Si Rawing dina lumampahna harita bet diparengkeun ngambah ka salah sahiji lembur. Nu harita di eta lembur keur diayakeun pilihan pupuh lembur. Lantaran pupuh eta lembur sababaraha poe ka tukang menang musibat aya anu mergasa nepikeun ka ajalna. Bari teu aya nu nganyahoankeun sacara pasti saha anu geus mergasana. Acara pamilihan pupuh eta lembur dilakukeun di jero bale pasewakan sarta diluluguan ku jalma anu geus aya umuran nelah sorandaka. Sorandaka kawilang jalma anu can mangkuk sababaraha lila jadi pangeussi eta lembur. Tapi dina nguruskeun pilihan pupuh eta lembur kawilang riweuh pisan sigana teh. Kituna teh lantaran memang manehna hayang kapilih jadi pupuh eta lembur. Sabab Sorandaka memang jalma ti pihakna paguron Topeng Laras anu dipingpin ku Topeng Mayit anu ayeuna pangaruh ejeng kakawasaan eta paguron mimiti nyebar. Tiap-tiap pelemburan mimiti dipingpin ku jalma-jalma ti pihak si Topeng Mayit. Sorandaka anu keur mingpin riungan di jero bale pasewakan kadenge harita nyarita. Dulur-dulur salembur, urang dina waktu ayeuna ngayakeun riungan nu kawilang penting. Nyaeta geus nangtukeun pilihan saha anu pantes jadi pupuh lembur. Kangaranan jadi pupuh lembur tangtu be henteu gampang. Utamana mah kudu bisa jadi andalan pikeun pangeussi ieu pelemburan. Upama aya gangguan ti jalma-jalma anu nyieun laku kaributan di pelemburan, jelas kudu siap ejeng bisa ngungkulan kana eta kaayaan. Contoh keur urang sadarea,
kangaranan pupuh lemur anu teu masagi ku pangarti akhirna jadi korban jalma anu memang can bisa dikenyawankeun sahasana. Tapi lamun kula jadi pupuh ieu lemur, jelas jalma anu geus nyieun kakacauan bakal terus dipaluru sarta diteangan. Sorandaka mimiti ngaluskeun diri sorangan, muji maneh goong nabeuh karya lantaran manehna anu hayang jadi pupuhu eta lembur. Di antara pangeussi lembur jadi henteu sarua dina sikep jeung pamadeganana. Aya nu ngarasa simpati ka Sorandaka, aya deui anu ngarasa teu panuju lantaran nyaho Sorandaka teh can lila jadi pangeussi eta lembur. Tapi di antara anu satuju mah saperti halna harita lalaki kolot langsung ngacungkeun leungeun ka tuhuna bari terus nyarita, Bapak ngarojong karena caritaan Sorandaka. Memang teu salah salahku pupuh lemur kudu nyangking ilmu silat anu masagi. Sebab lamun teu kitu taya hartina urang milih pupuh lemur anu bisa dipergasa deui saperti halna pupuh urang anu geus tilar dunya. Sorandaka asa meunang angin, muterkeun paneutupna ka sakur nu aya di dinya, nyarenge seuri bari terus nyarita deui. Upama kula geus dipercaya diangkat jadi pupuh ieu lembur, tangtu be moal cicingeun. Anu geus mergasa binasa ka pupuh lemur urang bakal dipaluru di teangan. Lain sombong, sanajan jago ti mana wae oge kangaranan wani ngaganggu ka ieu lemur, ngandung harti kudu adu harepan jeung Sorandaka. Ieu lemur bakal dijamin aman sarta moal aya anu kumaha ngaganggu ka ieu lemur lantaran Sorandaka anu jadi pupuhuna. Aya anu ungut-ungutan, anu jebi bae aya ningali sikep jeung ngadenge omongan ti Sorandaka dina waktu harita. Nya bener kudu nama kitu tak. Uring mah setuju pisan, penting mah nomor urang ge demon. Nya ari keamanan mah memang penting. Komo ayeuna mah menang beja aya paguron topeng laras. Anggotana cenah jago-jago di golongan jahat, pan bahaya. Nu araya di dinya mimiti kapangaruhan ku caritaan Sorandaka. Teu lila aya lalaki ngora anu ngacungkeun leungeun ka tuhuna bari terus nyarita. Keula Sorandaka, kuring anu katelah Darkim, pituin urang dieu ieu lemur mangrupa lemur matu Banjarkarang Pamidangan. Ayeuna dina ieu kasepetan kuring bakal cumarita ieu, tumali jeung sikep sarta caritaan Andika. Sorandaka neuteub ka eta lalaki ngora anu ngaran Darkim, kitu deui anu sejena, sabab ngarasa panasaran naon sabenerna anu bakal dicaritakeun ku Darkim dina waktu harita. Coba rek ngomong naon kitu Darkim. Kukula kabeh usul bakal ditampung. Hartina, setiap anu boga usulan pikeun kemajuan ieu lemur jeung pangeusina di mana kuda lamun geus dipercaya jadi pupuh ieu lemur, tangtu usul-usul teh kudu ditampung, dijadikeun bahan tinimbangan. Coba jelaskeun. Darkim sigana bae kawilang lalaki ngora anu memang leuwih wani jeung leuwih kabuka daya pamikiranana. Pikeun manehna memang henteu panuju ngabandungan sikep jeung ngadenge caritaan Sorandaka. Anu muji maneh ngalus-ngalus diri sorangan bari jeung nganggap kurang aya ajena ka pupuh lemur anu ngan ukur tinggal ngaran. Ke tenang Sorandaka. Dina ieu kasempetan kuring leuwih teu heula bakal ngajelaskeun ngeunaan pupuh lemur anu geus tilar dunya. Kuring salaku jalma anu pituin urang dieu. Di mana ieu lemur mangrupa lemur matu Banjarkarang panglahiran. Bisa ngarti jeung ngabandungan yen pupuh lemur anu ayeuna geus tinggal ngaran teh kawilang gede jasana. Jadi henteu dina tempatna. Lamun urang henteu nepikeun ka ngajenan, kitu tah. Sorandaka teteupna beuki seukeut ka Darkim. Nilik dina sikep jeung ngadenge caritaanana. Sorandaka boga perasaan yen eta jalma lain rek ngarojong ka manehna. Coba teruskeun ngomongna Darkim. Kukula bakal didengekeun. Saterusna dina kasempetan kuring salaku pangeussi ieu lemur rek tumanya ka Sorandaka. Nah harumasa jadi pituin urang dieu. Sabab sakanyaho kuring anjeun kawilang jalma anu acan mangkuk lila aya di dieu. Coba jelaskeun ti mana asal usulna sarta kumaha pribadina. Dulu-dulu salembur urang teu bisa nangtukeun pilihan secara gagawah. Komo bari can nyaho kana kaayaan asal usul pribadina. Ieu kudu jadi bahan pertimbangan jeung perhatian sakabeh jalma anu araya di dieu.
Langsung berem banget Sorandaka ngadenge Darkim nyarita seperti kitu. Sasatna ngawiwirang dina eta riungan. Sorandaka mundelik ka Darkim bari terus nyarita. Darkim, maneh lamun kitu maneangan pucuk tigirang. Memang rumasa dewek lain pituin urang dia, malah bener can lila bubuara di lembur. Tapi eta lain jadi ukuran atau halangan. Upama pangeuse lembur milih sarta percaya ka dewek jadi pupuh lembur. Jadi maneh ulang ngacaukeun ieu kaayaan riungan. Darkim seri sinis. Bagi katara ayeuna mah Sorandaka ku sakitu oge geus langsung kapancing amarahna. Kunaon andi kebet kalakah ambek sakuduna tumarima kana kanyataan. Yen geus jadi katangtuan anu lumaku di lembur, satiap pupuhu ieu lembur teh kudu pituin urang dia. Maksudna supaya deket jeung leuwih ngarti kana kaayaan ieu pilemburan. Sabab lamun jalma anu anyar pinanggih mah jadi pupuh di pelemburan, rek kumaha bisa nyaho sarta ngatur kaayaan di lembur jeung pangeusina. Anjeun sakuduna ulah ambek, tapi kudu sacara satria boga rumasa. Yen teu ngabogaan hak dipilih jeung dipercaya jadi pupuh i lembur. Kaayaan jadi beki panas. Anu milu riungan, antukna jadi eueuh anu wanieun ngomong, rutret we ka Sorandaka jeung ka Darkim anu keur adu carita. Sorandaka jadi beki panas hatena. Kadenge harita nyarita deui. Montong terus-terusan ngumbar caritan anu ngahaja mah panas deul Darkim. Pokona dina waktu ayeuna, lamun maneh memang neangan kaributan dina waktu ayeuna, dewek moal make kudu nguyang tanaga. Urang buktikeun ayeuna mah kumaha kamampuan dewek dina hal ilmu bela diri. Aneh Sorandaka, nah bet jadi kalakah nangtang ijen jajaten. Jadi pupuh lembur henteu cukup ku hebat ilmu silat na hungkul Sorandaka. Nu penting bijaksana dina sikep jeung tinakanana. Jadi henteu bisa jadi jaminan pikeun jadi pupuh lembur cukup ku jago silat. Sorandaka geus teu bisa nahan deui bedahna amarah. Harita cengkat nangtung tina diukna, mun cereng ka Darkim teu lila terus nyarita deui. Darkim, ilaing dina waktu ieu montongan ukur ngomong hungkul sia. Bisi bener hayang ngajajal tahapan ajen pangarti dewek. Coba sia keluar deuleu. Urang ijen sia jeung dewek. Darkim tetela henteu sieunneun. Manehna kawilang wanian oge. Harita cengkat nangtung males tetepan ka Sorandaka bari terus nyarita. Jadi anak itu mah Andika anu nangtang ijen jajaten kaributan Sorandaka. Kuring moal make kudu sieun ditangtang ijen jajaten ku Andika. Sor, ku kuring bakal dilayanan karep jeung kahayang Andika Sorandaka. Sorandaka jeung Darkim pada keluar ti jero bale pasewakan, muru kalebah bale pasewakan anu memang lega jeung laluasa. Anu milu riungan di jero bale pasewakan, harita pada milu keluar hayang ngabandungan lumangsungna kajadian. Dua jirim nyata Sorandaka jeung Darkim adu hareupan. Dua tetepan bantrok. Sorandaka anu leuwih teu heula nyarita. Dewek teu tarima kana panghinaan maneh Darkim. Sabab dina poe ieu bakal kasaksian jeung kabandungan saha bae jalmana anu wani ngahina basa ka calon pupuh lembur nyatana dewek ngandung harti kudu dibere pangwarah ku dewek. Darkim henteu sieunneun ku sikep jeung caritaan Sorandaka anu ngandung ancaman. Manehna memang geus sayaga diri pikeun nying hareupan akibat tina sikep jeung caritaanana tadi. Nu tadi milu riungan di jero bale pasewakan, geus pada aya di laluar jeung pada baturna tinggerendeng ngalobrol. Lain si Darkim kunaon wanian kitunya? Apaan geus nyaho Sorandaka teh kawilang jago? Geus leuwih pangalaman manehna mah dina hal tarung. Tapi da Darkim oge lain jelema sembarangan deui. Dewek nyaho manehna oge lain jelema polos. Ngarti jeung bisa kana jurus euy. Nu matak wanian oge ka Sorandaka manehna bisa kana silat euy. Nya, tapi atuh da moal mampu. Kangaranan kudu ngalawanan jago seperti Sorandaka nu geus pangalaman mah.
sok aya wae si Darkim mah. Ulah waka nyalahkeun ka si Darkim euy. Sabab dipikir deui mah memang Sorandaka lain pituin urang dia euy. Piraku rek dipilih sarta dipercaya ku urang jadi pupuh ilmu. Bae pikir eta mah ku iraing. Jalma-jalma anu tadi milu riungan, aya anu mihak ka Sorandaka, aya oge anu mihak ka Darkim. Sorandaka memang hayang ngawarah, sekaligus manehna hayang nembongkeun diri dina harti ngabuktikeun yen dirina boga kamampuhan ilmu silat anu bakal dipake ngawarah ka Darkim. Srog, harita Sorandaka ngawangun pasangan, netep ka Darkim terus nyarita. We ieu disaksian ku jalma-jalma anu milu kana riungan. Bakal jadi catatan keur maneh Darkim. Kakurang ajaran maneh kudu ditebus ya deuleu. Nu mata, saya gadiri sia mun bener si laing boga pangabisa. Darkim nurutan sikep lawan, manehna ngawangun pasangan bari terus nyarita ditujukeun ka Sorandaka. Kuring moal make kurusieun ku jalma saperti Andika Sorandaka. Upama memang kieu karep jeung kahayang Andika, taya baya napikeun diri kuring dilayanan kahayang Andika. Setan sia, nangtang si laing teh. Coba rasakeun yeuh. Ya. Sorandaka sigana bae geus teu sabar, nyebrut harita manehna maju narajang, sanajan tanpa pakarang, tapi samberan panarajangna ngadatangkeun angin anu handaruan bangbaraan. Semukyu. Panarajang Sorandaka memang teu bisa dianggap enteng, tapi Darkim oge tetela ngarti kana jurus. Buktina manehna harita mampu nyingkahan ejeng ngebendung panarajang lawan. Tapi kamampuhan Darkim dina ngimbangan anu jadi lawan tetela ngan ukur bisa nepikeun ka 5 geprakan. Sanggeusna 5 geprakan, Darkim ngaranjug kaget. Tata gerak Sorandaka jadi robah, kacepetan gerakna teu bisa diimbangan ku dirina. Kajadian saterusna, runtuyan panarajang Sorandaka ngahantem kana anggota badan lawan. Geus teu bisa ditawar deui kaayaan anu karandapan ku Darkim dina waktu harita. Manehna ngajengkang ka tukang terus ngebebengkang maring lemah, geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Wah, dah jebrot, cerebet, das. Wah, cengkang kebut. Darkim dina waktu harita rubuh ngebebengkang, sedengkeun Sorandaka pancuh dina tangtunganana dina sikep anu jumago. Sorandaka merhatikeun kalebah Darkim anu ngabebengkang dina luhur lemah. Telila kadenge Sorandaka nyarita di barung ejeng seuri. Rasakeun saku si laing deuleu Darkim. Ieu beheung ku dewek bakal diderak-dekeun sia nepikeun ka potong. Nu akhirna si laing moal bisa ningali deui poe isukan. Kudu ditarimakeun sia ieu kanyataan lantaran bohongan sorangan si laing. Geus rek tinggal ngaderak-dekeun beheungna Darkim, tapi Sorandaka teu bisa labas ngalakukeun tindakanana. Sabab aya jirim anu ngajorelat luncat bari nyarita ditujukeun ka Sorandaka. Kelanan eureun heula eta kawas kabeheung hayam wae ih hep. Sorandaka gancang merhatikeun ka jirim jalma anu anyar datang, anu tetela tayalian ti Sirawing geuningan. Sorandaka memang can nyahoeun ka Sirawing. Nu matak gancang nangtung bari mun cereng ka Sirawing terus nyarita. Sa si laing sia? Wani pipilueun kana urusan batur sia. Naon hubunganna si laing jeung si Darkim ha?
Ari hubungan nama cukup jelas. Indung nate sarua jeung indung kuring nyaeta ambewe. Ari bapana sarua deui lalaki saperti kuring. Nu matak dulur jeung kuring teh nya jang Darkim teh. Beheung narek diparieuskeun kuring luncat. Da lain hayam atuh make jeung rek diparieuskeun sagala rupa. Nerteu. Sorandaka beuki asa dilelece ningali sikep jeung ngadenge caritaan si Rawing anu saperti kitu. Montong loba lelewa sia deuleu. Gancang jelaskeun. Naon maksud pangna datang ka dieu sia? Sarta saha si laing anu sabenerna? Ari nu katelah mah kuring teh era kita ngomongkeun nana. Era kita ngomongkeun nana. Era kita ngomongkeun nana ka. Nu penting nama maksud pangna datang ka dieu yeuh rek ngahalangan maksud di dinya. Anu rek marioskeun beheungna jang Darkim. Mun kitu si laing neangan kaributan jeung si Sorandaka sia. Sigana bae si laing memang aja hayang nyahonya, hayang nyoba kana pasen dewek sia. Hade lamun kitu, sakalian sia jeung si laing ku dewek bakal diparenan. Nu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian beuki kaget. Ningali aya jalma anyar pinanggih anu wani pipilueun ngabela jeung nulungan ka Darkim anu geus dirubuhkeun ku Sorandaka. Wah. Jangan gegabah deui wae ya jelema teh oi. Neangan panyakit ieu mah. Geus pugus si Darkim oge rubuh. Der ieu manehna kalakah. Rek bela rek nulungan. Kumaha jelema teh nya? Dekat teuing atuh lieur lah. Lieur dewek oge euy. Sarua jeung neangan cilaka atuh ta jelema teh euy. Jelema teu hideng meureunna dieu mah euy. Jeung kalakah loba lelewa deui ngomongna. Sorandaka beuki panasaran hatena. Langsung dina waktu harita nangtukeun sikapna pikeun nindak ka eta jalma anu rek ngabela nulungan ka Darkim. Si laing keukeun rek ngabela jeung nulungan si Darkim. Hade, rasakeun sia ieu akibatna ku ilaing ha. Ari kuring mah wani nyabakseuna, wani jeung ngarasakeun panasna. Ngan di dinya tetep salah Sorandaka. Kangaranan hayang dipilih jadi pupuhu ieu lemur, tapi sikep jeung caritaan kalakah kasar. Komo make jeung ngumbar pangarti. Atuh puguh we bakal ngurangan rasa simpati pangeus ieu lemur nya. Sabab ari kangaranan pupuh lemur mah ieu salaku pamimpin anu kudu leuleus jejer liat tali. Tapi ke ngomong-ngomong soal tali. Hese oge nya dengan awi talinya. Jadas sia, bontong make jeung mabatahan sagala rupa sia ka dewek deuleu. Aing lain budak leutik sia. Mun rumasa lain budak leutik kudu koloteun atuh jang nya, kudu koloteun. Lain ieu mah dibere saran jeung pabanangan ku Darkim kalakah ambek. Geus puguh teu satuju jeung teu saluyu jeung katangtuan anu lumaku. Can lila anjeun aya di dieu geus hayang jadi pupuh lemur, malah asal usulna oge can nyarahoeun urang dieu teh. Mending keneh neangan belut lah ayeuna mah. Mending keneh neangan belut atuh ari teu kalaksanakeun jadi pupuh lemur mah. Sorandaka bener-bener muncak amarahna. Manehna geus teu bisa nahan deui amarahna. Langsung dina waktu harita ngagajeleng luncat maju narajang ka si Rawing. Mokaha panarajangna kawilang gancang jeung bayangan anu ngabandungan kana eta lumangsungna kajadian muh paur ningali nyebrutna panarajang Sorandaka dina waktu harita. Suku jeung leungeun Sorandaka duanana harirup kabeh butbet ngarah kana anggota badan lawan dina tanaga anu sapinuhna. Kitu nate lantaran Sorandaka ngarti moal samata-mata lawan rek ngabela jeung nulungan Darkim lamun teu kaukur kamampuhan dirina. Tapi kaget anu lain dikieuna Sorandaka. Sabab dina sikap anu tenang, tapi dina gerakan anu nyalse, si Rawing nyingkahan jeung ngebendung datangna panarajang lawan. Wah, aduh,
des jalideg bangkieu Sorandaka dina waktu harita sumengir nahan kanyeri mangsa bieu bantrok leungeunna karasa linu asare potong sarta manehna ngabangkieung mundur ka tukang. Kakara ku sageprakan geus ngaranapan kitu puguh be kaget anu lain dikieuna Sorandaka. Si Rawing masih keneh pancuh dina tangtunganana. Kaayaanana tetep tenang bangun anu siga lain anu keur tarung. Kunaon nyengir kitu Jang? Ulah sungar sengir tepuguh ya Jang nya. Ulah sungar sengir tepuguh. Masih keneh keukeuh ieu teh yo. Rek diteruskeun ieu teh atawa mending keneh ngundurkeun diri nyalonkeun maneh jadi pupuh ilmu. Mending keneh ngundurkeun diri lah nya. Sorandaka mancukeun deui tangtunganana bari ngawangun pasangan. Netep kasih Rawing bari ngagerendeng ngomong sorangan. Edan nasa ieu mang keluk teh nya tanaga pisanana jeung ilmu silatna bener-bener luar biasa. Edan nyata aing sorangan henteu percaya ieu kana ieu kenyataan. Tapi geus kagok ieu aing dina waktu ayeuna. Aing geus kagok asong piraku aing kudu ngejat ninggalkeun ieu pakalangan. Sorandaka memang ngarasa geus kagok asong ka palang carambang. Harita bakal wirang lain dikieuna lamun nepikeun ka kudu ngejat ninggalkeun pakalangan. Si Rawing nyerenge seuri bari kadenge nyarita deui. Tuh Jang Darkim, geus hudang Jang. Jadi engke mah bagian Sorandaka nya anu ngadayagdag. Nya da kudu adil atuh sakali sewang. Mun kitu kabatur kudu bisa ngarasakeun ku diri sorangan nya. Lain padahal mah nya mun engke ngebebengkang sakali sewang silih pencetan Jang nya, silih pencetan. Sorandaka bener-bener jadi muncak amarahna. Bet asa kakara panggih ejeng jalma anu samodel kitu. Siga lain anu keur nying hareupan tarung bae sikep ejeng caritaanana. Montong loba lelewas sia sedan. Ya. Sorandaka dina waktu harita nyebrut deui narajang. Panarajangna jelas leuwih hebat tibatan tadi. Nandakeun manehna hayang buru-buru bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan. Tapi kajadianana anu saterusna anu karandapan ku Sorandaka memang di luar dugaan deui bae. Sabab lain panarajang manehna anu bisa kena kana sasaran, tapi runtuyan panarajang si Rawing anu ngahantem kana anggota